Kula mau nyaritakeun naon deuk nyaritakeun jelema teu mandi. Lamun aya jelema hudang isuk-isuk terserahnya deuk mandi deuk henteu. Keur carita mandi bae atuh nyana nu untung, keur teu mandi bae nyana nu untung. Dina mandina ge apa endek mandi cai tiis, apa endek cai panas atuh kumaha nyana bae. Lamun beneran situasi model di lembur urang di dieu geus mandina cai tiis bae. Udang mandi seger bararsi. Lamun kabeneran di Cipanas Cianjur idealna ngeunah-ngeunahna cai panas nikmat. Acan moal mandi bae atuh sabodoh. Lalaki onam lamun teu mandi 2 poe 3 poe no problem. Tapi awewe coba teu mandi 3 poe Rusdi kumaha tah? Lantaran terkenal mawa nu bau. Mun teu dipandian waduh melengseng. Tah eta jelema deuk mandi los deuk teu mandi sabodo. Kumaha nyana bae? Ngan karasana nu mandi jeung nu teu mandi nyana sorangan. Mandi nikmat, teu mandi rasakeun. Tinggal sakumaha kakuatannya na bae lamun teu mandi. Ketika babarengan jeung jelema-jelema engke ungas-ingus. Komo lamun panganten teu mandi. Lain sadap. Tak keur carita mandi zohir, mandi anu ebre nu jelas. Imam Ghazali ngajelaskeun geus urang mun nyaritakeun soal mandi zohir kudu mandi maknawi, mandi batin. Sebab manusia eta nomor kahiji kasipatan ku hayawaniyah, nomor kadua ku insaniyah, nomor katilu ku islamiyah. Tilu bae heula. Kaditu nama engke wah luhur besi luhur teuing ke dimimitian ku hayawaniyah heula lantaran insan teh al insan hayawanun natik. Manusia teh hewan. Lamun nyaritakeun hewan naon bedana manusia jeung sapi? Naon bedana manusia jeung munding? Munding dia cek urang Garut, cek urang dia mah kebo. Serem kebo. Namun bahasa Bandung teh teu betah. Teu betah munding, itu mah munding. Teresep. Mun bahasa urang tuh sapi. Kebo. Ngeunaheun sana kana jantung. Kos tadi taki juri kurang resepnya. Maksudnya resep teh bahasana nyana bahasa okos asa-asa dipinang gitu tah. Kos WH. Sakitu bae geus bahasana tang geus. Geus kos kitu tah ngeunaheun kadengena. Asa-asa Bunyamin es hirup deui. Tah. Ieu urang teh hayawan. Lamun nyaritakeun hayawan atuh sarua jeung kebo, sarua jeung sapi. Lamun kebo ngan sakadar dahar nginum, lamun numpakan bikangna naon tang ngaranna kebo? Naon tang ngaranna? Ih sia bahasa ka kebo naon? Nya jima. Jima mah Rusdi tah mah. Kebo. Kebok lagi jauh ngan teu wani nyebutkeun. Teu bagus eta disebutkeun. Tapi lamun teu disebutkeun kan teu paham bener teu?
lalaki na menumpakan bikana ngaranna lakian. Eta bahasa budak eta. Sakitu da bae mah tah. Dahar nginum, lain dahar malah nyatuan. Nyatuan ngombong lakian, nyatuan ngombong lakian. Eta kebo. Talamun aya jelema sakikituna tah. Ngan sakikituna doang tah, dahar nginum lakian, dahar nginum lakian. Ka masjid teh jaho, ngaji teh jaho, na sakikituna bae eta sarua bae jeung kebo. Besi ibu boga salaki kos kitu kebo. Aju ibu dah kayak gitu atau kebo bikam. Eta di Cilongok mah alhamdulillah. Baragus kabeh. Aya ge lain urang Cilongok asli nama urang Palembang ngan cicing di Cilongok. Barang ditelusuri turunan Cilongok kene ja. Hewan-hewan namakan sakikituna doang. Naik. Talamun sakikituna doang mah sakitu bae jelema teh. Eta mah insyaallah yakin mun paeh insyaallah ka neraka. Alhamdulillahirabbil. Eta emang disadiakeun neraka teh mah. Asal nu kos kitu bae ka neraka teh. Alhamdulillahirabbil. Mun nyana nu teu salat tah bikang lalaki aja nggak alhamdulillah atau sedang di aing tuh alhamdulillah. Naik ka insania eta mah aya mudrik natik garana cek ahli mantek mah mudrikun idrokan kasiron hartina berpikir. Berpikir adalah bertanya, bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Jadi manusia eta tukang neangan kebenaran geus nyana teh terus ngulik belajar sakumaha tadi Caki Juhri di TK heula ka SD ka SMP ka SMA neangan bener aju geus nanya hoka bener nyana ge nyahuun ka pemain-pemain bola kabeh hafal. Atuh lamun kieu ini hafal komo urang Cilongok atuh. Pohara eta ge can kabeh Caki Juhri. Asana ka bintang-bintang film barat ge nyahueun kabeh meureun nyana. Boa milu shooting boa. Oh masalah sih jangan nyaho doang.